Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Paslon ari ieu eta hiji pasal alladzi anu layun tiru anu teu ngabatal ieu ladi mimma tina perkara yasilu anu nepi ieu ma ilal jaupi kana ti koro eta sab'atu afrodin 7 pirang-pirang rupa. Ma kahijina perkara yasilu anu nepi ieu ma ilal jaupi kana ti koro inisianin kusabab poho. Tah ieu neng teu batal puasa hiji naon kusabab poho. Aya kadaharan atawa perkara anu asup kana ti koro kalawan poho. Nya. Ujung-ujung itu ngaragoat tergoat maneh kunaon minum. Mang kunaon kitu pan keur puasa. Astagfirullahaladzim eta teu batal. Sampai ulah api-api poho. Au jahlin atawa bodoh ai sugan teh minum teh teu batal. Eta ujung-ujung minum memang kunaon kitu minum keur puasa. Maneh teh batal ha, sugan teh teu batal maneh teh. Itu au ikrohin atawa dipaksa. Dipaksa. Nya keur puasa eta aya jelema ujung-ujung jangkung badan dikal bedo buka sia puasa. Lamun teu buka sia puasa kok aing enak podas ya. Itu keur mahayang buka diancam pisan gitu. Buka aja nanti. Itu lamun sia teu nurut ku aing sia ayeuna lamun teu buka pencit sia ayeuna. Ieu bedog tingali urang asah saking heran. Buka. Mun buka aman. Buka sih. Buka puasa. Tah eta henteu batal. Tuluikeun geus mangkat di jelema eta. Wa bijiryani raikin jeung berjalan ciuh. Bima kalawan perkara baina asnani antara buntuna itu si jalma. Wa qad ajaza jeung narima jeung wa qad ajaza jeung nyata apes an majihi tina jiluhkeunana itu ciduh liudrihi karena udurna itu si jalma. Kane ciduh nya. Nah saurang sok ciduh sok ketawa eta teu batal ciduh. Asalkeun ciduhna ulah anu geus ngecret ngalewatan batasan bibir. Ieu mah ciduh geus ngelai kana disedot teh ka dirokeun eta batal. Nya. Antawisna eta. Wa ma jeung perkara wasala anu nepi ieu mah ilal jaufi kana ti koro. Wa kana jeung kabuktian itu wasala ilal jaufi eta gubaru ka kebul. Eta gubaru torikun, eta gubaru torikin ka kebul jalan. Kebul jalan kebul tepot arah sampai ke batal. Wa majeng perkara wasola anu nepi ieu mah ilahi ka itu si jalma wa kana jeung kabuktian itu si jalma eta gurbalatun sabangsaning kekebul gurbalatun akikin sabangsaning kekebul tikung au dubawan atawa laleur tohiron anu hiber au nahwahu atawa sabangsana itu dubab anu hiber. Ente batal nih ke kebulnya misalnya keur nikung kebul tikung atawa keur nyeun naon kitu nyeun bala-bala ka kebul tah si tariguna teh nepikeun ka karasa kana ti koro urang asup teu batal eta atawa laleuran hiber. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.